Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Ye, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha? Dulur nu sangsara. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero. Heueuh, moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegero jeung beberes mah. Emang ye dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga tapi eta ikhlasna ya datara. Bener tuh para dagu. Ye, zaman ayeuna mah dulur bisa jadi batur, batur bisa jadi dulur, dulur bisa jadi musuh, batur bisa jadi wawu. Leungit duit bisa diteangan, tapi leungit duduluran can tantu bisa balik deui. Ieu di zaman ayeuna ye, mun aya batur anu perhatian, pengertian, menghargai, nulungan, eta layak disebut dulur. Coba dulur sorangan can tantu manehna bisa kitu ka urang sorangan. Bener teu? Pala dagu. Kecuali lamun mere duit sapoe 300.000 wajar ka pamajikan nyubut teu bisa nenden mah. Cenah mah pamajikan mah kudu bisa nyimpen duit. Boro-boro nyimpen duit keur meuli eusi beuteung jeung pipodoleun oge teu cukup. Ayeuna lainna teu bisa nyimpen duit, ari duitna anu eueuh naon kudu disimpen? Tai. Ngomong mah ngeunah, babari. Da salaki mah nyahona dahar aya deungeuna, sungut ngebul nginum cai kopi panas. Moal nyaho eta duit cukup jeung henteuna mahi henteuna keur sapopoe. Kecuali lamun mere duit sapoe 300.000 wajar ka pamajikan nyubut teu bisa nenden mah. Ieu mah mere duit ge saayana, aya gawe mere duit, eueuh gawe mah henteu mere. Nu aya ge pamajikan kalakah nombokan. Rek bisa nyimpen duit kumaha? Geus bisa dahar ge, geus alhamdulillah. Bener teu? Pala dageun. Tapi ingat, lamun suatu saat kesehatan maneh kaganggu, rezeki maneh terlancar, urusan maneh dipersulit, tong nyalahkeun pamajikan. Dengekeun ye keur para salaki, maneh dek bohong ka pamajikan maneh, dek menit telik hitungan ge, pek teh teuing, dek sieun duit maneh bea ku pamajikan. Bodoh amat, dek neraktir babaturan, dek mere duit kadulur kabatur susulumputan ti pamajikan, pek teh teuing. Bahkan maneh henteu ngadenge papatah pamajikan oge, keun bae. Tapi ingat, lamun suatu saat kesehatan maneh kaganggu, rezeki maneh terlancar, urusan maneh dipersulit, tong nyalahkeun pamajikan, jeung tong mamawa pamajikan, eta teh akibat dolim salaki ka pamajikan. Bener teu? Pala dagu. Kadar hayang loba duit mah, satungtung awak masih keneh sehat mah, digawe. Hirup jelema mah pasangka-sangka. Genah cenah si eta mah hirupna senang. Duit loba, salaki boga. Sing horeng mah pikirana pajuriwet, hatena rarudet, hirupna pagujut, alabatan benang kusut. Yeuh, hirup mah sanajan saayana ge geus dibere awak sehat, dahar ngeunah, hitut bentes, modal lancar ge geus alhamdulillah. Sakadar hayang loba duit mah, satungtung awak masih keneh sehat mah, digawe, neangan, ulah ngajedog wae. Ayeuna loba harta banda ge, ari awak teu sehat mah, yeuh, ngadahar asin darah tinggi, ngadahar daging kolesterol, ngadahar nu amis-amis, gula, tungtung namah lubak libuk ge, kalebok. Coba hirup pas-parsan ari awak cager mah, dahar jeung hulu peda ge nikmat. Bener teu? Pala dagu. Teu butuh soteh, keur maneh hirup senang, jeung keur maneh hirup sehat. Make jeung ngomong, teu butuh kudulur. Teu butuh soteh, keur maneh hirup senang, jeung keur maneh hirup sehat. Coba bere maneh gering ripuk, teu bisa nanaon. Saha anu diteang? Dulur. Saha anu digeroan? Dulur. Mata hirup ulah sok sombong, di mana maneh keur hirup senang, jeung keur hirup sehat. Da jelema mah moal salilana hirup senang, jeung hirup sehat. Bener teu? Pala dagu. Engke lamun maneh boga masalah, boga kasusah, heg aya jelema anu ikut campur kana masalah maneh eudeuh riweuh moal. Ulah sok ikut campur kana urusan batur, jeung ulah sok pipilueun kana masalah batur. Giliran batur boga masalah, diomongkeun, digorengkeun, dibeja-beja ka ditu ka dieu. Yeuh, pantes si eta mah dicarekeun ku salaki oge, da gede hutang, teu bisa nyimpen duit, boros kana duit. Giliran batur boga musibah, boga kasusah, api-api peureum, api-api teu ngadengek. Lamun dek ikut campur kana urusan batur, sakalian uruskeun jeung pangabutuh rumah tanggana. Ieu mah batur boga masalah teh, meuni resep ikut campur.
karena urusan batur. Emang hirup maneh geus mulus, geus alus, teu boga kasusah, teu boga masalah. Engke lamun maneh boga masalah, boga kasusah, heg aya jelema anu ikut campur kana masalah maneh eudeuh riweuh moal. Jadi jelema mah ulah sok kitu, ulah sok ikut campur kana masalah batur. Jelema mah kabeh oge boga masalah masing-masing. Jadi hirup ge kudu masing-masing. Baladageun. Ye, jelema anu gablek hutang cek aing mah jelema cager. Ngan lamun cager hutangna dibayar. Ulah cara keur nginjeumna, ari keur nginjeumna eling, tempo ditagih edan. Pan ciga anu kasurupan kuda demit, kuririwa, kuda rewo, sagala aya ieu. Galakna oge alabatan tinu ngahutangkeun. Kan geus kieu eta teh. Bener teh. Baladageun. Sabenerna mah aing teh hayang ngarukiah tatangga. Anu panasan ka urang, anu jurid ka urang, anu iri dengki ka urang. Ngan sieun ngomong kieu ustadna, si eta mah ulah setanan. Ngan kitu we kalakuanna emang ciga setan. Tutup tah besti. Baladageun. Gablek babaturan, abongnya gablek kodam juri. Tepuguh-puguh, tepuguh dosana, tepuguh masalahna. Aing ujug-ujug diblokir. Kepuguh naon masalahna? Ciga jurig jarian wae, ujug-ujug ngaleungit, hilang tanpa kabar, hilang tanpa pesan. Baladageun. Menirudet, ari gaul jeung anu gablek hodang tutut. Kasaingan saeutik jamutrut. Nempo aing senang saeutik baketut. Mono biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baladageun. Dengekeun ontohon. Pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, ulah dilobakeun babaturan. Lamun isupane tau maneh susah, saha nu nulungan mah iwal ti duit. Keur naon nu babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komo ngan saukur nginjem duit. Baladageun. Nepikeun karela maneh ngahasut dunungan hayang ngaluarkeun babaturan karena dianggap saingan. Ye, sarua digawe, sarua pagaweanana jeung sarua dununganna ulah sok-sokan hayang kapake. Da gajih mah sarua eueuh nu dibeda-beda, nepikeun karela maneh ngahasut dunungan hayang ngaluarkeun babaturan karena dianggap saingan. Inget, urang digawe tujuanna sarua neangan duit, lain neangan beungeut. Bener teu? Baladageun. Dengekeun kardun, awewe mah lamun geus kecewa hatena, tong boroning 7 poe, 7 peuting, 7 tahun, 7 abad, 7 tanjakan, 7 turunan. Lamun inget kana masalah eta, moal poho, neuteuli, bener teu? Lieur-lieur ku sorangan, ripuh-ripuh ku sorangan. Capek ku sorangan. Matakna lamun hirup masih kene lieur, masih kene ripuh, ulah sok adigung ka batur. Baladageun. Keur bobogohan mah meuni sagala ditawaran, sagala dipangbeulikeun. Ayang mau apa? Ayang butuh apa? Teu sidik mah urang embung oge dipaketkeun, belaan dianteurkeun ka imah. Coba ayeuna geus kawin, boro arah ning aya kahayang, urang menta oge teu diguguk, didengena teh lain ku ceuli, tapi didengena teh ku bujur. Nempo pamajikan teu boga cangcut, cangcut geus pararegat karetna, lamun dipake teh nyengsol, utang geus ngararambai, geus barolong. Teu hayang mambeulikeun, nah ari kana mukana, meuni kitu turubun. Jelema anu jahat di dunia, jelema anu nyaho manehanana salah, tapi manehna teu pernah ngaku salah. Jeung jelema anu flying victim, manehna nu nganyeri, tapi manehna nu ngarasa tersakiti. Beledageun. Meuni loba gaya, leheung lamun jelema aya. Kana naon? Yeuh, aing mah loba gaya ge duit sorangan. Lain hasil minjeman jeung ngabohongan. Aing mah loba gaya ge mampu. Siri, turutan. Teu bisa, aja dong. Baladageun. Ngeri besti, babaturan zaman ayeuna mah. Urang nyieun status, urang nyieun video. Aya wae anu laporan, anu screenshot. Heueuh, aya babaturan anu kitu teh. Anu pura screenshot status batur, anu pura ieu ngalaporkeun batur. Aya ieu. Tah si eta. Heueuh, si eta tah anu sakitu teh, tukang adu domba. Kunaon? Ngarasa
Ye, zaman ayeuna mah dulur bisa jadi batur, batur bisa jadi dulur, dulur bisa jadi musuh, batur bisa jadi wawu. Leungit duit bisa diteangan, tapi leungit duduluran can tantu bisa balik deui. Udah marana di zaman ayeuna ye. Mun aya batur anu perhatian, pengertian, menghargai, nulungan, eta layak disebut dulur. Coba dulur sorangan can tantu manehna bisa kitu ka urang sorangan. Bener teu? Bala dagu. Ye, tong boroning batur. Tong boroning dulur, ipar sorangan ge bisa menusuk dari belakang. Udah emang gitu. Lamun jelema geus boga sifat iri dengki, moal ditempo di hareupeuna saha. Bener teu? Bala dagu. Ye, kunci hirup mah eueuh deui. Ulah pusingkeun batur, ulah goreng ka batur, ulah panasan ku rejeki batur. Ke hirup manehna langsat, batin nu kasiksa. Bener teu? Ye, urang kawin jeung salaki urang teh keur jadi pamajikan. Tidak tertarik menjadi menantu kesayangan, tidak tertarik menjadi ipar yang baik, dan tidak menerima kritik dan saran dalam bentuk apapun kecuali keluar dari mulut suami. Yes, benar teu? Bala dagun.